Ari ieu teh kacapi teh alat tradisionalnya. Kacapi teh Tradisional Sunda. orang Sunda. Biasa nama kacapi suling. Kopi suling. Itu ngaju dipasang sepul si horeng teh. Jadi sepulan. Pada setiasa jadi karena listrik gitu nya. Karena soundkeun. Panten karena son teh. Raoseun Nya. lebat lah. Panten teh rada. Nah, Rada ngareneheun. Rada ngareneheun. Ngarenaheun. Oh, ngareneheun. Nya. Oh si horeng teh di dieu teh bengkel kacapi nya. Biasa ngahadean kacapi, nyepulan gitar, biasanya khusus sepul-sepul gitu nya. Oh berarti dipasang equalizer gitu nya. Pada suantana raoseun dina sound system. Jadi bade dipasang dua. Mohon bade dipasang dua ayeuna mah geuningan. Hoyong dipasang teh dua janten. Hoyong di antawis ritme sareng bassna teh. Bebelan nya. Mohon gitu. Aya anu ngangge hiji. Biasa ngangge hiji oge. Oh eta teh Eki. Equalizer. Mobilisnya aya anu parem kadi digentos kadi gratis digentos. Nah, Midonggap ka dieu digentos Eki gratis.